lalaki teh pamimpin ti eta awewe tuh ngumatak panggede-gede na ibadah teh maraban anak jeung pamajikan ku rezeki anu halal bener kan saeusna ka pamajikan kocorkeun eta rezeki teh ka dulur anu teu mampu kadulur ka tetangga saeusna ka dulur tuluy tatangga saeus tatangga tuluy kanulian disebutna sedekah jariah ka masjid mah mana mau rugi guys salamet teh nu aya sabab urang barang bere teh teu beda ti urang maledogeun bal kana temok bledug bledag deui ka urang jadi syakur pagawean urang boh hade boh gorengna bakal balik deui ka urang contona makan urang keur cicing di sisi jalan cing aya jelema nu ngaliwat ceuk urang teh kemana goblok matemalna teh lain di teh mah tak goblok anu dikaluarkeun ku urang teh balik deui ka urang eta nu ngaliwat teh malik ka urang nyamperkeun jekuk we kana beungeut urang tak goblok nu tadi teh balik deui teh kana suka ngiring jaga-jaga teuing teu jaga-jaga teuing ceuk pangeran oge sanajan sagede siki sasawit bakal karasa deui bakal kasamper deui hah bener mata kumaha atuh carana qad aflaha man zakaha bagja pisan keur manusia anu geus bisa ngabersihkeun hatena ulah aya eta ditemal deui ku hadis khairunas anfa'u minanas panghade-hadena jelema anu mawa manfaat deui ka jelema tuh perlu dicatat ayeuna sila lain gamelan-gamelan dalang silaing mah kari ini tungku bari ini di mobilan teu mikiran modal sia mah bere dahar kudu hajat ayeuna aing ngiga ngahibur di dieu ku sia dipegatkeun eta teh sarua jeung megatkeun ti koro kawiwirang batur sia teh menggorengkan ke sesama hirup ulah kitu pinggan mah moal sakali-kali deui aya nama ari sugan teh moal ngamak tadi namanya teu ngamak aing mah ngabejaan lalaki teh pamimpin ti eta awewe tuh ngumatak panggede-gede na ibadah teh maraban anak jeung pamajikan ku rezeki anu halal bener kan saeusna ka pamajikan kocorkeun eta rezeki teh ka dulur anu teu mampu kadulur ka tetangga saeusna ka dulur tuluy tatangga saeus tatangga tuluy kanulian disebutna sedekah jariah ka masjid mah mana mau rugi guys salamet teh nu aya